Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng encing pamirsa. Sawatara informasi ngenaan ngabuburit jeung dinosaurus baris didugikeun dina acara Warta Sunda. Edisi Minggu Kaping 21 Februari 2021. Salami 3 menit kapayun, simkuring Sani Heronisa anu baris ngadugikeun warta salengkepna. Dinosaur, salah saji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepeun kitu pisan wahana dinosaur di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu weuleuh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaur teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus. Sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonanna daria pisan. Sajabat ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimpag jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh, dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seri, baeud, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu, manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Sakitu warta nu tiasa kabedangkeun dina deungeut ieu simkuring Sani Heronisa sejak amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.